dengekeun ku sararia gobloknya. Lamun nilai jelema teh ulah kanu casingnya goblok sia teh ieu mah atuh da kumaha. Ningali jelema tatoan nyangkana teh garoreng ahlakna sang tangtu goblok sia ge anu teu boga tato ahlak mah. Eug ditingali heula goblok di deuleu. Sanajan nya ge jelema eta bertato tapi deuleu heula ahlakna. Goreng apa halus? Aing masuk salah wae goblok nilai jelema teh. Nilai tina tato sia menilai teh goblok sia mah. Mun nilai jelema ulah tina tato goblok. Tina ahlakna, kalakuan unggal poena. Ieu mah kumaha tuh jelema teh aing sok teu aredana tuh areling goblok dia mah. Aing mah lain naon da ayeuna mah meureun geus musim ditato atuh meureun jelema teh. Da eta mah masing-masing hirup, aya masalah awak mah meureun nya. Nu penting mah aing hiji ahlakna sing aralus. Tapi ieu mah setiap ningali jelema nu ditato geus tanggapanna teh goreng we anjing sia mah. Aduh, can puguheun jelema ditato teh ahlakna goreng. Aing mah goblok teh rajeun boga awak alus ahlak sia mah bedegong goblok. Mendingan kene bertato tapi ahlak alus gitu atuh. Hade sakali deui nilai jelema teh ulah tina casing. Tina kalakuan we ka ahlakna kitu atuh goblok sia teh lah aing mah jelema teh geus teu areling ayeuna mah anjir. Loba jelema anu teu tato ge anu teu ditato gara rebleg. Loba sia teh. Ulah nyangka jelema ditato teh kabeh geblek goblok sia mah. Ngararopi goblok atuh da eta atuh da sia mah oli disangka kopi sia mah. Nya heueuh lieur goblok. Lah kopi mah kopi atuh ngan sarua hideungnya jeung oli sia mah tuh da oli sia mah dilebok. Nya arek teu arek kumaha teu goblok sia mah oli dilebok disangkana kopi goblok teh.